puji anu janten mimiti ieu ngaji urang sanggakeun ke Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha suci, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi, Allah anu nyiptakeun lalaki sareng oge Allah anu nyiptakeun aki-aki jeung nini maija aya mahaji ceno tini pono ayo tuti tati tita teti wah ya cetuti aya salah cetuti jeung cetati ngobrol cetuti ka cetati buta ka dieu makana ngaran ulah disingkat sih sur butati ka bututi aya naon butut jadi butut nami teh yang disingkat sing nah gitu kan nami anu saya teh tina Al-Qur'an terojol ibu-ibu Ustad putra abdi ge tina Al-Qur'an ngaranna naon ceu syaiton dirojim ieu error. Ini zaman modern, ngaran oge kudu modern. Brojol budak lahir ke alam dunia, istri dinamian Siti Samsungiyah Xiaomi Alpipo ya. Merek ape pakai ngaranna. Karena neng sipak kade pilih gaduh putra yang ke istri ulah tina merek HP bahaya. Terus Oppo cenah udah Oppo ngaranna. Ai pajangan Oppo bisa. Puja anu jadi pembuka ieu acara orang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla, Allah anu maha perkasa, Allah anu maha bijaksana, Allah anu nyiptakeun alam semesta, Allah anu nyiptakeun surga kalih neraka. Surga kanggo jalmi anu bertakwa, neraka kanggo jalmi anu dorak. Ini kerkieu kade. Lanjutkan kita set kadeh lah nuan tak kopi nah jadi mau bodas yes mulai yang mantu namanya sajam 2 jam 3 jam ini geserak kieu itu kedah nama wong ieu teh bu di Bandung kedah nama kan ngautamikeun di dieu gitu nya alhamdulillah ngan di Bandung eueuh undangan banyak kali tuh anu ngundang aja naon ning di dieu ning di ucuk ning alhamdulillah muludan ini silih mulut seueur di uleman dugi kasilih mulut kaping 2 genep doakeun pribadi supaya sehat nya seueur uleman teh loba amal cuk ini kana amplop wae ya urang geus kakarek mun loba amal loba doa teh cek. Tapi memangnya orang teh butuh doa cenah eta kana duit teh wae astagfirullahaladzim lamun loba doa kakarek loba dunia belum tentu duit mah aya salaki 3 hari 3 penting teu balik teu naon asal merek ayo jaman saminggu 2 minggu teu mulang teu naon asal nitipkeun digagal di duit setahun 2 tahun terbulang-bulang tenanaun asal transfer hidup duit ayo mah ribu maka syukur terhatur ke Allah anu maha Ghafur nikmatna anu selalu terkucul moal tiasa ku urang nikmat ti Allah luar biasa hebat luhur sausap rambut dugi handap saibas dampal di tengah anu ngaringkuk siga kuuk lamun ditewel ngagurubuk naon teh cok hah? Allah nyiptakan alam semesta nyiptakan diri orang bersyukur karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala nikmati Allah luar biasa hebat dina sirah aya naonan cok rambut manjangan tuh manjangan bulu mata manjangan tuh bayangkeun lamun bulu mata manjangan cemimin rek masak talian heula ka luhur keur naon cemimin ieu bulu mata manjangan ustad rek ceramah beungeut heula ka tukang dari tuh ciptaan saha Allah turun ka handap aya irung bulu irung manjangan teu diwas lamun bulu irung manjangan bersin teh 2 meter ngambay hacing susu Indomilk kuku manjangan tapi bayangkeun eta waos mah teu manjangan bayangkeun mun waos manjangan ustaz rek ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hadirin hadirat samu safirin wa qala tahilap katukan elap oge nya aduh pengertian jauh aing mama baik selama hari ini numi teh itu tanggung jawab guru BA aing mah yang gawaikeun tulisan nuhun nya jauh nuhun jauh nya oh ada biasa bala-bala gimana luas kene oh pakang nang cuma jauh cukup kau mulai gini letik cukup karena ulah ragu-ragu nikmati Allah dahsyat betul hebatnya ciptaan Allah tapi ciptaan Allah dahsyat ku Allah dijieun manusia dhaifah lemah naon tandana manusia lemah ceu tandana manusia lemah teh sakur-sakur anu kaluar tina diri manusia teh gareuleuh naon cenah tina mata keluar naon cileuh artina tuh kecil gede eta kecil kumaha badag sakilo cuma imunah hudang sare cileuna badag sakilo weng aya nu kitu aya oh sabab naon deuleuh sok rek sombong naonnya turun ka handap aya irung keluar naon tina irung atuh mun basuh leho mun garing cobaan tara mun teu geuleuh coel kabaturkeun cobian cobian ngabuktikeun geuleuh atau henteu atuh tuh turun ka handap aya bibir keluar naon tina bibir hah adai zigong atuh da keren saeutik geuleuh zigong geuleuh engko geuleuh tapi sok ngagambar eta dina bantal Pulau Dewata naik kaluhur tina ceuli keluar naon susu Indomil gitu conge atau rada keren saugut conglay tai coli geuleuh teu rasana kumaha ceu pedawe rada cibegal mah rada kasar sok aya nu ngalamut betul boro-boro tina lingliangan ti luhur ti handap ti tukang oge gareuh boro-boro tina kitu tina kulit pori-pori urang ge geul keluar naon tina pori-pori kesang geuleuh teu kesang salaki ibu di luar geus macul geus olahraga uih ka bumi bobolokot ku kesang dicuci apa dipajang jadi dicuci apa dipajang nah dicuci mau dipajang ini punya bebe buku kawas kawin masa poe 2 poe romantis sabulan 2 bulan romantis rek harga silih wak ayang geus 2 tahun mah dibawa-bawa rek hitut ke ditatahan ngali gerak rek tatahan geus 5 tahun mah dorar gelap bojo bari ngagirig dia apa tuh keluar mincret di harup salakina ge daeuh atuh daon mah nyeteun aku dibalas jengkol foto deh lawan hancur cek budakna ina syukur karena nikmat Allah moal bisa moal sauk tadi sakur-sakur anu kaluar tina diri manusia gareul maka ulah makana ulah kenat-kenat mapat dina lisan kalimat hamdalah kalimat pujian kanggo Allah subhanahu sumarambah kana manah genah kana hate kana jiwa orang alhamdulillah.